barudak udah mulai kamarana. Ternyaho ang para rusing. Mendingan seorang ngebak ke sawah. Ayo. Aing bising cek kanan kumaha aing. Ieu ke geusna urang mandi. Dicita. Woi, urang hindu atuh. Ngilu ka mana? Cari ka mana? Aing mau ka mana-mana. Aing mau ngajakan sia. Narik ka sawah. Mendingan ge mah orang main tata rucingan yuk. Cing sia. Nyaho teu binatang naon anu beunghar. Nyaho ah. Oh, nyaho teh gitu. Naik mobil. Sia eta menang di mana? Salah belegug. Ma, onta naik kereta. Legog gak beda oge lah. Legog gak beda oge salah. Nu bener naon? Heeh. Heeh. Mah manuk beli bis. Hubunganna manuk belibis. Kita beli bus. Kan kaya. Heeh nya. Urang boga tata rucingan ye tai-tai naon anu ngeunah. Naonnya nunguna. Ngeunah. Nyaho lah tai bayawak. Ya so tau lah. Nya tai komodo. Ah, udah bener mah dari kotok digulaan. Can saria. Dan Ayeuna giliran aing budak teteleuman naon? Kalapa jadi lembu. Siang disalah deui wae. Pak, lagrag kalapa, lagrag ka empang. Ah, belagug. Pak, naon anu bener? Nu bener. Oh, budak gundul sakti. Ah, naon maksudna? Oh, aing dengarti. Mun sakti moal teteleuman. Woi, ngiluan woi. Barudak ieu keur main naon? Catur. Jam mana caturnya belagug. Oh, aing keur main gatrik. Gatrik bari diuk. Aing keur main naon deuleukeun tah? Nyaho aing keur main tata rucingan. Kebeneran aing boga tata rucingan. Tata rucingan naon? Binatang naon nu paling geulisna? Nah, belagug. Manuk asup ka calana. Sia jorang. Nyaho. Awewe bedakna kandal. Ada mah sarang Sarawak.